Mau di mana cungkir nih? Alah, si Ucu boy keur naon? Wah, ini gawean sia make leunca sia. Ilmu aing. Naon itu? Aduh, naon itu? Naon itu abah? Kunaon, Ceu? Kunaon? Lain eta asa heran gugur bukan kitu kunaon? Aduh, aya hileud. Hileud. Naon eta mana kikituan? Iya leunca. Mana geus di mana? Geus bieu geus ngarkuh leunca. Aku lencang ngeunah meureun. Eta leunca sebaseuh kitu kunaon eta? Kesang Oh, situ. kesang. Heeh. Lain baseuh nih. Situ aku coba ieu. Cici atuh cerita. Naon atuh mah karek disingkapkeun? Lain eta baseuh mun ngompo sia Ceu mah. Makan bae da urang lain maneh ngumpul oge. Aing mah heran ka si Ceu mah bi teh. Duh, aing Kunaon? teu ah. Mana rek ka mana ujug-ujug aya di dieu? Ke warung urang mah. Ngas ujug-ujug geus aya di dieu. Mau beli rokok saya mah. Bohong maneh mah. Mong, ya bohong. Ngajemlang. Ngajemlang. Mana kunaon? Nya asa-asa ku teu sopan. Asa teu sopan ditilik-tilik we Atuh geura obeh, Ceu. Naon itu mah gerak obeh sagala sia teh. Teu sopan tinggalan. Karina cuma senis gede. Saat teh. Ulah alak itu. Sabarkeun ah. Teh. Nuju ngaran naon ieu? Oh, ieu nuju milarian anu ngora apa teh aya nih nya. Oh, atuh da moal aya teh da terus dialak kemari. Aku sah di aya. Bukan ning kamari teh da saha ning aya ibu-ibu. Kan itu berenang. Nu abdi teh di ala Oh, itu sagala. kebon etehnya. Ya ini atuh. Oh, Kumaneh paling ge berenang. asanes. Kan asana itu asa tah ieu tah urutna tah. Tah. Mana ieu mah anyar keneh bangunna teh bieu nya. Henteu abdi mah teh ulah alak kitu teh. Nah, itu make aya di dieu. Abdi keur eta ngalah cacing. Cacing nah. Kanggo nguseup. Kan itu halodo make ngalah cacing di kebon. Ah, asa teu masuk akal aing mah. Cacing mah tuh dikocok lain dilupieu. Oh, da aya mah kitu. Halodo mah tuh mustahil aya ulah kurah koreh di kebon urang. Narek naon atuh? Di kebon? Ngalah cacing teh. Mana buktina geuning temuanna Eta teh naon? aya cacingna ge. Gini eta leungeun bersih. Krek naon deui? Puguh mah heueuh sia, ngabadog ah. Ari maneh. Cicing atuh sia teh cicing. Cicing ada di mana? Cicing. Cicing diuk di tah diuk. Alalalalalalalala. Nih. Ade rek murag ai maneh rek murag. Cicing atuh cicing. Heh, ai maneh ka mana tuh muruluk bulu na teh euy. Geus lila teu ngadaang cau maneh mah nya. Jadi muruluk bulu teh. Aduh eta si Akang. Sangan ngorek kayak kitu. Rasakeun sia urang bejakeun ka emak ieu mah. Mak, Naon ieu lain teh? ari emak kumaha hanya ngadidik si Akang teh asangan kitu we. Nah kumaha ieu teh? Coba gerak tempo asangan ngorek nu kitu we binatang. Nah di mana itu di mana? Tuh belah ditu gerak tempo gerak gawe Coba henteu. gerak urang gelanang Tempo gerak. Nang buruk ka itu tuh. Rasakeun sia ku aing. Nah menang kitu teh benang di Gawe warah. pisan tuh belah ditu mak. Di belah mana ieu Tuh teh? geuning tuh. Tuh geuning. Oh. Yuh, ari maneh keur naon ieu teh? Nah. Asa eueuh gaweana pisan ti tadi ngan hayo nyolo kitu. Pamajikan maneh gagelanang ka aing. Pan kamari
bari teh boga duit der dibelikeun ka nu kitu coba model maneh teh mikiran ke resiko. Aku naon atuh maneh teh sing boga pikiran. Kan urang resep nu kieu mah euy. Mun ajan resep oge kuli. Dengekeun, kita rek dijual deui aya nu nawar 3,5 juta. Tong percaya Mas ngomong gitu sok bohong make bohong da laku atuh nu kieu teh da geus jinak kieu mah laku. Memang eta ge laku. Ngan Ayeuna puguh urang keur nungguana ge. Jelema. Bohong, Kita pan pernah meuli teh 700. Bohong maneh masuk Make bohong dengekeun hayang duit emang mah. Nya hayang duit mah saha nu Maneh mau. duitmu. Nya hayang. Tenang kan mah. Jika nu baralik urang COD keur nungguan Ada jelema. kiraha ka dieuna. Ayeuna ieu keur dukungan. Awas mun bohong nya awas mun bohong aing mun bohong sia ka aing ku digebugan. Atuh tenang we tenang. Jadi awewe mah lah urusan duit mah kumaha lalaki we. Lain pan itu geus burit geus rek asarnya. Itu geus rek asar. Asacan balik wae, gerai urang tempo merek jadi duit, tempo ieu jadi duit meureun cenah pasti. Lila. Geuning, mana bapak ieu deui? Geuning eta masih kare di babawa, cek maneh nu anu rek mali. Isukan cenah mah, ieu teh pamajikanna minta heula disuntik Asa cenah percaya, aing asa teu percaya aing mah. Ya. Bangun bohong mah Hayang aing duitmu mah. mah, hayang duit. Heuh, hayang duit mah. Hayang duitmu Teu nya hayang. Tunggu dulu besok sehari lagi cair 3,5 juta ieu. Menang deui 700. Aing sok bohong eta jangan dia cek maneh biar sore. Moal ditutungguan eueuh aing mah. moal percaya henteu? Heueuh lah awas mun bohong isukan. Make bohong. Ieu teh boga hutang aing teh ka warung era. Isukan ieu mah ieu mah. Boga hutang mah bayar atuh kesorangan menjadi ku aing. Kabar teuing kudu ngajual ieu masih deudeuh si menak. Ditipu we mertua kolot gitu mah kolot kulanyes mah jeung pamajikan Cilepeung mah. Ari akang kunaon? Pasien mah kos nu kitu kos Ah, bita ini lain. ini tadi dago teh asa eueuh wae geuning sia teh. Lain akang asa eueuh wae balik gitu. Aduh, Jadi ringrang eueuh balik jadi maneh. Nah, maneh di deuleukon teh mah kayak kituan. Lepas. Oh, kumaha atuh alias kitu sia mah janji. Aduh, Kudu bener tangan. ka mana atuh? Ah, dia ka mana geuning atuh? 3,5 juta teh ngalayang sia. Gitu. Aing. Ma, 7,5 juta teh ngalayang gitu mah. Aingnya bukan hayang ieu aingnya teh hayang nyaho sia. Pamarunan kumaha? Atuh make teh hayang nyaho da careuh-careuh urang atuh. Make kudu Kudu liwat. hayang nyaho na teh pan gimana aing teh can gablek beas-beas acan cik mana ya ayeuna. Muli atuh teu gablek beas mah. Aingnya pun ulah diampikeun sakit kitu mah mak. Barena angdang acan keun. Atuh teu gablek mas beas mah meuli make urang lieur jelema teh.